teu pernah pilih kasih kanu bunga kanu sedih. Untuk syukur anu maskur kagungan Allah Rabbul Ghafur Maha ngatur jadi nabi wahiruhu kadang menjujur kakabur. Salawat kali salama Allah mugi amansor muncul malah ngecer kajungan kurang sadaya contoh kurang sadaya kiblat hirup kurang sadaya nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos nakrat ngagurat kakak sahabat anu opat ngagurat kana salat ngagurat kana goploa mun jadi deukeut pageun nyakal sunah ka para kulawargana nu ancur-ancur istiqomah imanna teu unggul ku kalinduan teu ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa urang nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga lamun bener ieu pangaosan sing hade pangaosna, lamun bener ieu pangajian sing alus pangajenna. Ilmu panemuna jampe pamakena aji pamaterina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadayana amin ya robbal alamin. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama MUI DMI anu sami kusim kuring dipihormat, keluarga besar Bapak Hajat moga-moga dipaparin kesehatan lahir batin, ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meser pulpen pasti keur nulis, lamun ngagaleuh jam pasti keur nuduhkeun waktu, lamun nu dagang pasti hayang payu, lamun nu tani pasti hayang hasil. Pan kudu puguh tujuan hirup teh tah ari ibu pangaosan hayang naon bisi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu abdi mah inggis ku bisi rempan ku boa pulpen dibeuli teh eukeur nulis tak ayeuna geus beunang ilmu deuk naon da loba jelema baroga ilmu ngadon pasea na kudu kitu geus boga ilmu. Da loba jelema nu boga ilmu ngahina batur ngaledek batur nyaci baturnya eta ilmu. Matak jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Pertanyaanana nah geus bisa ilmu urang ngoncoran awak urang, jawabanana acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi nah unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nah pedit. Kabeh ge nyaho ilmu yen surga teh dibalik perintah suami geuning palebah dititah mah jemris. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea musuh nu sabenerna lain umat Islam tapi naha Islam jeung Islam gurger wae. Berarti lain urang teu boga ilmu nu eueuh teh oncor. Lamun ilmu luhur oncor eueuh tong ngarep-ngarep batur kabita ku urang. Kunaon batur kedul ka masjid entong lalajo anu kedul lalajoan mah awak urang boa urang sok ka masjid tapi eueuh tuturkeuneun batur. Kunaon batur mung pangajian ulah nyalahkeun anu mung pangajian salahkeun mah awak urang oge osok pengajian ustad mana-mana didatangkeun ceramah mana-mana dikupingkeun tapi pan perobah mah teu pati. Jeung dulur abir teu akur jeung tetangga parasea pedit anger poporongos ka salaki anger kumaha ceuk batur mending urang tara ngaji. Jadi sumber kesalahan batur hakikatna lain batur tah awak urang teu nempokeun oncor nyao maka oncor eta bakal euteup da ilmu teh Pak hampura ilmu teh wah ngawalad ilmu teh demi Allah ilmu teh ngawalad Pak. Lain sakadar kaukur ku Quran, lain sakadar kaukur ku hadis, tapi nu ngaran ilmu Allah teh legana luar biasa. Asli ieu mah. Ngan salega-legana ilmu Allah nu disimpen di alam dunia ibarat ibu indit ka laut, asupkeun ieu curug, angkat tah sakeclak cai laut, eta teh ilmu Allah nu dibagi-bagi ka manusia. Berarti Allah mah maha sampurna dina ilmuna, urang mah eueuh nu sampurna. Bener. Asli ieu. Matak nu ngaran ilmu teh di mana atuh?
Dan ngaran ilmu teh bakal ngancik dina diri sumaramah dina bayah nyang karukna kolbu. Hiji ilmu teh dina kolbina, dua ilmu teh dina kaulina, tilu ilmu teh dina fi'lina. Lamun ibu hayang lalajo jelema baroga ilmu, geratoong eusi hatena, geratoong ucapanana, geratoong tingkah lakuna. Ilmu luhur nganya nyeri batur, karek ilmu ngocrot tuh gitu patutna. Acan katempo dina pagawean, bener. Nah, kena ya ceramah teh loba nu ungeul. Asli tah. Tuh, ilmu teh kolbina, hatena, kaulina, omonganana, fi'li, pagaweanana. Tah lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, toong we hatena dihina ngadon seuri, diledek ngadon seuri, dipitnah ngadon seuri. Ati-ati lamun ibu ngahina batur si itu teu ngalawan ngadon seuri, artina dirina geus lain hirup di dunya, tapi dirina geus hirup di alam akhirat. Di akhirat dimulyakeun lantaran hinaan batur, sabalikna jelema nu ngahina di akhirat dihinakeun lantaran sok ngaledek ka diri batur. Weh. Nya geus nepi ilmu nepi ka dinya. Merek ieu lawanan wungkul atuh. Kolbi, kauli ucapan. Jalma nu boga ilmu ucapanana moal nyigeung batur, moal nganyerikeun batur, moal pernah nuding batur, moal pernah mitnah batur. Nah, sabab nu ngaran ilmu mah samemeh wawuh jeung kagorengan batur bakal wawuh heula jeung kagorengan diri sorangan. Lamun urang lalajo kagorengan batur bakal poho kana kagorengan sorangan, sehingga amal ibadah teh asa aing pang benerna batur nu salah teh kabeh. Karareuna ceramah teh nya. Jeung asa kasaliniran deh. Kauli ucapan. Lamun ayeuna luhur ilmuna jembar pangalamanana tapi tatangga nyeri hate ku bibirna jeung dulur teu akur-akur jeung baraya pas ya ilmu nu mana? Apan al ilmu nur ari ilmu teh cahaya deuk jadi oncor kumaha lamun gara diamok. Tilu pilih ai pilih teh pagawean. Mana jelema nu boga ilmu pagaweanana bakal katempo tawado hirupna. Ai tawado batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih daek batan urang, batur leuwih mulia batan urang. Matak gerateangan jelema nu boga ilmu nu bisa ngamulyakeun batur tapi dirina embung dimulyakeun batur, gerateangan nu mampu ngajenan batur tapi dirina embung diajen batur. Weh. Heuh nepi ka dinya. Orang mah angere boga ilmu teh hargaan atau padahal hirup mah batur ngajian urang nalika urang bisa ngajenan batu. Entepna karomah, entepna ilmu, entepna nur cahaya ilmu disaha lain wujudna, lain bentukna, tapi eusi hatena. Mata geus sepatokan ilmu mah bakal entep ka jelema nu bersih eusi hatena. Keur mah hirup bodoh katamah nganyerikeun batur, bodoh nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngalayak batur. Keur mah hirup sangsara kata mah panasan ku batur, batur beunghar dituding nyegik, batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal euteup ka jelema nu kotor hate. Sangsara wae loba ngaledek batur komo beunghar moal teu adigung ku kasombongan hartana. Weh. Boga kongkorong jepret foto 40 gram ti suami kumaha maneh we imeh ah. Ya. Tuh matak ilmu bapak hayang dieusian ilmu hampura 30 juta teu asup ka BG teu. Bahkan ilmu mah urang taong tina alam heula. Hileud jadi ilmu, hayam jadi ilmu, beurit jadi ilmu. Pan beuritna sok nyieun liang sanggeus boga liang. Beurit teh. Geus boga pamajikan beger wae jeung batur beurit teh. Nah, hari ibu bari ngareret ke tukang. Neangan liang sanggeus boga liang beurit. Geus. Lol deui pan ilmu mah taong ku ibu tina hayam, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna jadi adu. Naon anu teu manfaat tina hayam? We eta tulangna seblak tulang. Ayeuna awak ibu sagelis-gelisna awak ibu anger enjing-enjing endog teuneun di warung da bangkrut warung batur. Eta ku hayam nepi ka keok urang. Lalajoan orai, tak orai mah kadek bisi urang. Orai cicing 30 poe ganti kulit ngan anger ngaran orai. Bawanya pengajian urang teh ukur ganti baju, ukur ganti casing, ari hate teu ganti-ganti, nu pedit anger, nu gejul anger, pengajian anger, asa riweuh sia eta mah. Ukur ganti baju matak hakikat
Keur naon baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam. Bari maneh anak-anak nu kitu teh. Baju saragam tiung saragam, keur naon baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam. Sing sadar poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, Nabi Muhammad ge sarua, nabat kudu pasea. Berarti tong nuding Quran, tong nuding hadis, nu teu sarua mah eusi hate. Padahal agama lain alat perdebatan, tapi agama alat pigaweun. Haben we debat ai digawe hanteu pan garelo teh. Ari zakat teh kudu kanu kieu, kudu kanu kieu, cing teh osok zakat, heunya tah acan ah mah bengok maneh. Kahartos. Hayam jadi ilmu atau hileud jadi ilmu cileud cicing 30 poe muntal dirina nolol jangjang jadi kukupu jelema geuleuh kana hileud tapi naha resep kana kukupu. Tah ibadah urang teh salat zakat saum ibadah haji pangajian maca Quran maca naon wae sing bisa nembongkeun pikaresepeun batur apan innamal buistu li utamima makarimal akhlak kunaon urang kabita ku nabi nepi ka asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah tadi pangeran angin Allah wa asyhadu jeung abdi nyaksi anna Muhammad da Rasulullah abdi nyaksi Muhammad adalah utusan Allah kunaon eta buktina ku akhlak nabi nepi ka ayeuna didongengkeun ku para ustad nepi ka pigabetaeun kabeh. Coba kuring kunaon batur teu kabita ku urang da urang mah lieur keneh matak eusi hate nu sabenerna tong jauh-jauh teuing innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang kuring nepi ka detik ayeuna hayang lalajo mana nu bareng jeung Allah teh mana nu salat bareng jeung Allah teuing membaca Quran bareng jeung Allah nyao pangajian ieu bareng jeung Allah teu apal nana gerhana ceramah bareng jeung Allah teuing ulem deui kuring tahun hareup tong dibayar datang moal tah ibu teh jeung suudon lain jeung Allah ieu nyaritakeun bersih hate ku sakitu wae geus. Aduh. Jadi lamun nana gerhana ceramah teh dibayar nepi ka teh datang catet ku ibu berarti lain jeung Allah jeung duit. Ayeuna ibu bapak hadir ka ieu tempat jeung Allah teuing isuk ayakeun deui pangajian kudu jam sakieu ustadna kudu nu setempat di dieu mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah kajawab berarti ayeuna pengajian lain jeung Allah jeung naon jeung hayang panggih jeung nuna TikTok. Manga emutan sedengkeun jalma nu dibere kasalamatan teh innallaha ma'ana nu salawasna bareng jeung Gusti Allah lamun bareng jeung Gusti Allah geura toong ilmu wayang Semar ngaranna kuncungna 88 tah nu bareng jeung Allah mah patokan hirupna Asmaul Husna 88 ngawujud ngabentuk ngajirim ngajini sifat Allah na awakna mana urang sifat Allah na awak urang bener. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Patah, Ya Alim, Ya Qobid, Ya Basit, Ya Khofid, Ya Rofi, Ya Mu'id, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, nepi ka terakhir Ya Sobur. Aya teh sifat Allah ngawujudna akhlak urang leungit. Cenah Allah teh Al-Ghafar Maha Pengampun, geuning ibu mah dendaman. Baheula ke rumah tangga aduh kumaha nyebutna moal aya nu pangkasepna iwati caroge abdi gebro ragrag talak der pasea pangi di uleman bebengok sia leungit geuning gopur teh kahartos ieu teh kade dan nerangkeun kieu mah kudu api. Allah teh boga sifat ya Rahman ya Rahim Maha Welas Maha Asih katemong teu awak urang sifatnya ahan jeung asihan. Lamun bener kabeh jelema boga sifat Allah nya ahan asihan yatim bakal kapiara miskin bakal katulung nu susah bakal kabela nu bingung bakal katulung parantos nepi ka dinya lain nganalkeun wae pamarentah atuh da ieu ge loba karek aya miskin hiji mah ku sararea we bere menika eueuh matak innallaha ma'ana teu sagampang nu dicaritakeun tapalkeun kana awak sifat Allah 88 kudu ngawujud dina bentukna ngajirim dina jenisna kuring hayang lalajo mana nu bareng jeung Allah nu pedet kitu anu panasan kitu batur nyeun gedong nyeri sirah batur meuli motor atug angen batur meuli mobil sia teh muntaber kali-kali batur meuli sawah paeh we nu kitu nu bareng jeung Allah lain. Maka Semar simbol hirup manusia kuncungna 88 dina eusi sirahna teh eta we 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus tah ya Kudus teh Allah Maha Suci
Lamun Allah maha suci urang kudu era, lamun teu bersih hate aing ngomong maha suci ari hate kotor dipukut. Naon beda jeung kadongdong lemes luarna remet usina. Kalayar beurit euceuy beureum pika bitaeun dituang mah ku ibu racun. Tah kade ucapan jelema teh sakapeung mah lemes tapi kulit limus matak borok sararea. Panu mangaruhan ka ibu ge lain nu kasar nu lemes. Tadi mah urang penak jeung caroge salira terus keur ngabojing awewe juk rancatan dicekelan salaki datang jebrode pan ku ibu lemes eta nu mangaruhan. Heeh. Tuh mana emutan mana nu bareng jeung Allah teh matak Allah nyiptakeun nabi anu sampurna akhlak mah 88 nyampak di Kangjeng Nabi di urang mah boro-boro salapan hiji ge eueuh. Mana bukti Nabi Rahman Rahim, Nabi teh boga sifat Allah nyaahan asihan jeung deudeuhan. Mana bukti sataun kurban 60 onta. Imah butut masjid dijieun, imah butut yatim kabela, imah butut nu miskin katulung, imah butut anu susah katalang, kusaha ku Nabi mangga bawakan awak bapak. Pret. Imah alus masjid butut. Duit loba nu yatim teu kabela. Dahar loba deungeuna tapi nu miskin teu dibere. Baju aralus bari marahal tapi naha ka batur tara hayang mere. Bener? Nya sok rumah sakeun. Da ieu tina lerang ceramah teh kudu bari jeung rumasa ngarah teu songong, ngarah teu asa aing pang benerna, buktikeun kana pagaweanana. Aduh, dadana gerhana ge saukur disebut mata kuring embung disebut ustad teh naon sabab kuring apal kana gawe ka ustadan. Da teu mungkin aya ustad paseana kudu kitu ustad. Disebut lagi ustad kiai ajengan bawa kana hadis Nabi warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud, lamun mah dipameupeuh aya anu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nya dibawa kana gaweuna mah disebut ustad teh era. Bener. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana ceuk batur ustad pen tajamna dibikeun mah. Tak ibu teh suudon geus 2 kali teh. Kalau cek urang mah leuwih hade baralit dah. Daripada lila ceramah nambahan dosa suudon wae. Tapi pan ibu ge sarua boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal. Tah sesama jelema perdit entong sok silih omongkeun. Aya sifat Allah na awak urang. Eueuh. Kahartos ya. Keheul atuh sok urang bongkar. Mata hirup entong legeg ku disebut batur, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Tong kabukekeung irung lamun can katempo pagaweanana. Sabab hakikat hirup mah hareupeun Allah mah gawena lain sesebutanana. Sugan engke di akhirat ustadna pangpayuna wah itu gawe moal bisa. Gawena. Ai gawena teh ibadah maksud kuring teh. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Mata kamari baligo gede-gede ngolopa alus-alus geuning rabeng darah datang ka imah ibu. Coba geus jadi bakal datang deui nyao. Juk poho deui we teh ka rakyat teh. Matak hakikat nu ngajadikeun teh hakikatna adalah Allah, kadua dicoblos ku rakyat. Matak pejabat anu geus jadi tong sok mau pohokeun rakyat. Kayak kalem adan heula. Punten
Nepi ka mana? Kela ibu. Ahli ibadah cantang tu ka surga, ahli maksiat cantang tu ka neraka. Lamun ahli ibadah geus pasti bakal ka surga, iblis ge leuwih ahli batan urang. Iblis teh ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran jeung segala rupana ahli nu ngaran iblis teh, tapi naha teu dipikanya ku Gusti Allah beak ladang ibadahna lantaran hiji dosana sombong. Ana khairum minhum, kami leuwih alus batan maraneh, nepi ka Allah benci kana ngaran iblis naha ku kasombongan. Ahli maksiat sekalipun bisa jadi asup ka surga lamun hiji tobat. Maka tobat bakal mupus karena dosa-dosa anu baheula. Ibu keur ngora baroga dosa, ibu baheula baroga dosa, tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia gara tobat ka kami, tungtung hirup husnul khotimah, sawarga bagianana beak dosana lantaran hiji tobat. Matak hirup tongsok nyanyahoanan karena doraka batur. Paingan atau paingan cek orang filosofi teh falsafah teh tasawuf teh gambaran. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Lamun jelema geus wawuh kana kasalahan diri sorangan, geus mung apal kana kasalahan batur, sabab ngarti urang ge omeaneun. Cicing rada hesenya. Lamun jalma apal kana kagoreng patutan diri, geus teu hayang lalajo kana kasalahan batur, naha sabab sadar diri urang ge omeaneun. Namaruk awak ibu lain omeaneun, awak kuring omeaneun. Jadi urang mah 80% nu ditempo ku batur hanya cangkangna, eusina mah ibu nu nyaho. Ibu. Nana gerhana nu katempo ku ibu ustad penceramah, eusihatna mah pan ibu teu nyaho. Bu ajel mah pedit abdi teh. Matak nu ngaran hirup ieu mah karek dunya, Pak. Paingan atuh ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka cek kuring mah penting kana dunia katimbang akhirat. Moal aya akhirat lamun eueuh dunia, matak Robbana atina fid dunya heula kakara akhirat. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Ngan sing sadar setiap anu dipelak jukut ge sok milu jadi padahal teu melak jukut. Pan agama teh ka ibu teh melak soleh, tapi naha salah datang.
Apaan agama teh ka urang teh melak jujur, tapi sakapeung bohong ge sumping. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Ngan kade aya nu teu dipelak sok milu jadi. Bapak ge nyieun imah keur anak pamajikan tapi cak-cak milu hirup. Tah eta teh awak urang ibu nu dipelakan ku agama alus, bager, jujur, salat, zakat, saum, haji dipelak ku agama tapi nah ujub datang saha nu melak. Nanti kadek tahajud ge OTW tahajud. Saha nu melak. Kahartos ieu teh. Tuh, pertemuan paling indah teh lamun ibu geus wawuh kana diri ibu, matak tong hayang wawuh kana kagorengan batur. Gus Miftah kaca letot keun bae. Nah, takdir Allah dek ngarobah hiji jelema ku cara naon we? Teu kudu riweuh. Nya Gus Miftah aya tukang es gini. Pan ene tuh tukang es teh jadi untung disebut eta teh. Nah, 500 juta per poe ieu, Pak. Dek umroh ongkoh 500 juta disumbang, motor dek dibere, imah dek diomian, budak ngarep disakolahkeun, pira kadar disebut eta. Tah ibu ulah ngarep-ngarep urang ge hayang disebut eta. Apaan takdir moal bisa dihayang-hayang. Kartos. Ayeuna keur Gus Miftah kaca letot bahasa eta. Keun urang ulah ngahujat teuing anggur balik kana diri urang ge sakapeung osok. Bener ya. Matak urang mah karek jadi murid di hirup teh. Hiji murid jeung guru ngariung duaan, cek guruna, euy, milik bakal datang sanajan teu usaha. Cek muridna teu bisa. Baheula abdi diajar kitab jeung segala rupa, palebah ieu mah teu sepakat. Di mana aya milik bakal datang bari teu usaha. Satiap jelema wajib usaha, kakara milik datang. Tari ibu anggapan nu mana anu bener? Cicing rezeki datang atawa usaha rezeki kakara datang? Usaha rezeki karena datang gitu. Heuh kurang buktikeun. Muridna leos usaha ikhtiar ngabedug ka tukang korma. Ku akhirna ku jalma nu boga korma dibere tah keur maneh guruna cicing, murid balik. Guru da abdi tepan murid salira guru, ieu korma bener duanana ge. Murid mah usaha kakara menang korma, guru mah cicing, ternyata dikirim sok pikiran. Sadil itu dah. Mata kana pandangan jeung pendapat batur tong sok dicawad, tong sok dikomentar bisi lain makom urang. Riweuh ku mama gupron. Nah, atuh itu mah ngobrol lagi jeung cacing, urusan lagi jeung cacing lain jeung urang. Bener tuh Bu. Mama gupron urang Banten, cenah ngawangkong jeung cacing. Nah, ibu nu gempeurna. Pan situ mah ngobrol lagi jeung cacing, da urang mah lain cacing atuh. Hiji tah. Jadi tong sok riweuh ku urusan batur lamun diri wawuh kana kagorengan diri sorangan. Matak perang nu sabenerna lain jeung dulur, lain jeung batur, lain tetangga, lain baraya. Deuk perang mah sok jeung awak ibu sorangan. Da ilmu teh boro-boro mah ku batur ku awak sorangan ge ditolak ilmu teh. Iya demi Allah hari ibu. Ilmu mah kabeh ge baroga ngan sakapeung boro-boro ku batur ku awak sorangan ge ilmu sorangan teh ditolak ku sorangan. Berarti musuhna ilmu teh nafsu sorangan. Kabeh ge arapal ilmu bab engke di akhirat teh nu nyaangan iwati ku maca Quran geuning ngagugulung HP wae. Lawan atuh lawan tah perasaan teh hate teh. Heueuh bener di akhirat teh nu bakal ngoncoran teh Al-Qur'an, bongkar Al-Qur'an unggal poe, baca tuluy-tuluykeun, HP teuneun, pan ayeuna mah lila HP katimbang Qur'an. Laras Pak. Oh, pek rarasakeun ya si ceramah teh. Da lain keur batur keur awak urang. Jadi urang mah hirup teh babari pisan peka kana kagorengan, hese peka kana kaalusan. Asli nu hadir di dieu kabeh tah harkat darajat teh di dinya. Peka kana kagorengan, hese kana kaalusan. Salaki ibu dihina, amek. Samenit langsung ameknya. Ngong adan subuh, Allahu Akbar, jug kurubu ibu kacai leos make mukena dekul salat samenit henteu nya. Ya, rumah sakeun. Berarti urang mah gampang kana kagorengan perasaan teh, kana kaalusan mah rada hese. Motak jauh keneh, surga teh jauh keneh. Ulah karek salat jug surga, nah memangna surga teh di Banyaran.
Cicing heula dah heueuh atuh hirup mah. Sok ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Samungkeun jeung ayat nu tadi, innallaha ma'ana, saestuna Allah teh kudu bareng jeung urang. Tah, boga sifat Rahman Rahim nyahan asian, lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama jeung moal. Berarti ibu mah lalajo leho. Puntennya anu keur nyapek sok wilujeng bari lehona teh hejo gede deui. Keheul atuh da urang ceramah eta ngadon nyapek atuh da. Ulah kagok gegeuleuh we sakalian. Budak tetangga dagang comro nongtot leho ceuk ibu moal meuli padahal nu didagangkeun adalah comro. Nah ibu betjuk moal meuli lantaran geuleuh. Jauh ibu comro jeung leho teh jauh. Jeung eueuh comro dijieun tina leho. Nah awak ibu aya kagorengan, nah awak bapak aya kagorengan. Jelema kadang-kadang peka kana kagoreng patutan batur tapi teu peka kana kaalusan batur. Gus Miftah sajam ceramahna sadetik kacaletotna jelema 60 sadetik lain anu 58 menitna. Bener ya teh. Asli teh. Mata hirup tong lalajo teuing batur hirup. Komo alhamdulillah teuing teu percaya. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah geuning hirup asa kapuji wae. Geus sedekah ke kuat beja-beja parenteu sedekah kumaha maneh we imeh. Geus pangajian getek we bibir teh kudu diomong-omong wae ti marana ngaos atuh. Nah we kieu pan ustadna tilu jadwal kitu. Asa teh kudu da gehel. Heh bener ya teh. Nu paling power poe ayeuna jelema geus kagoda eueuh rahasia pribadi. Dahar dipoto, sare dipoto, pas ge dipoto. Kuat eueuh rahasia pribadi eta. Singra calageur. Nu paling power kagorengan pameungpeuk diupload ku urang pameungpeuk, ai cicing di pameungpeuk. Nu kitu teh moretekeun kagoreng patutan sorangan. Ibarat ibu keheul ka salaki. Diomong-omong digugoreng ai sare jeung ibu keneh dahar jeung ibu keneh pan pe oboknya dipoyoknya dilebok gitu. Aduh bener kenaheun ya ceramah anu kieu teh ngaranna teh ngaji diri teh nu kitu da aing ngaji Quran mah sebulan ge tamat nu hese mah ikro kitabaka kafa binafsika geura baca kitab nu aya dina diri anjeun naon pagawean urang baca geura sok. Salat oge karek ruku jeung sujud jeung bacaan akhlakna mah jauh tina salat bacaan salat alus geuning loba tatangga nyeri hate berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan sangeus. Aduh maranehanana keneh nu kitu teh. Mangga emutan ya masuk situ percaya salat tungkul di mana aya nu salat dangah. Oh, salat kudu culang-cileung. Salat mah di mana-mana ge tungkul. Urang teh hirup di dunya, bawa ka tungkulna dina salat, bawa kana tungkulna dunya. Naon maksudna? Tawado. Nah, ieu mah geus salat jadi dangah. Di mana Bang? Salat atuh teu cara maneh. Asa teu kudu kitu da. Ya, Bu, salah ladar ieu teh. Komo Rabbul Alamin, Rob nu mangerana, nu ngajaga, nu ngariksa, nu miara, anu ngatik, nu ngadidik. Tah Rob teh ai Rob teh nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa. Matak sapanjang urang di dunya boga Allah, tong sieun ku naon-naon. Da boga kumaha cenah ku buta hejo. Dieh. Mun aya ge buta hejo naek beureun kana panggung urang titah ceramah. Tah nu kudu sieun malin ku buta hejo ku kolor ijo. Apan eta teh belana ngabobodo umat Islam buta hejo sangkan urang Islam teu kaluar imah sangkan umat Islam teu ngalawan sing sieunna teh ku buta hijo padahal buta teh poek hejo teh lambang Islam bawa buta hejo teh ieu. Nah buta artina poek hejo artina Islam jadi buta hejo teh jelema nu poek kana lambang Islam apan urang kabeh masjid badag pasar gede naik ka pasar Minang ka masjid hese. Aduh, matak ti anu geus tong sieun ku buta hejo dan ngomongna ge teu panggih. Bener Ibu? Buta poek hejo lambang Islam, matak urang teh keur poek kana lambang Islam. Heuh bisa jadi buta hejo teh awak sorangan. Aduh, heuh bener aya mah. Teu sieun aing ku buta hejo. Belag gedeg teh aya, geuning aya.
Allah. Laut sok disebut Nyi Roro geus pangih. Nah atuh nepi ka yakin teuing ka Nyi Roro Kidul teh. Nyi Roro Kidul teh gambaran enteung awewe nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina make baju hararejo kitu lain. Nya tah laut teh kudu dijaga kageulisan eta laut ulah diruksak, antep, karangna sing hade. Ta eta lamun hayang geulis keneh eta laut, simbolkeun weh Nyi Roro Kidul. Eueuh. Keheul atuh da. Nari urangnya kabobodo wae sirah teh. Bener. Matak cek kuring ge ilmu kolot mah bongkareun. Awas euy. Leuweung larangan. Pan leuweung larangan eueuh jelema nu wani nyokot rokrak, lol hujan teu banjir, datang halodo teu ganggarateun cai, pira kadar nyebutkeun awas leuweung larangan, dipatuhi we ku rakyat, leuweung hejo. Polisi aya, mantri aya, leuweung bea. Nah, geus teu percaya kana leuweung larangan, matak haram baheula eueuh jadi pamali. Tapi jelema keung kana ku pamali daripada ku haram. Perkembangan Islam teh Ibu perlu dibaca sehingga kuring teu bisa ceramah janji gaplek tanpa penelitian. Kudu ditaliti heula kakara nyarita. Asli ari Ibu. Nu teu salat kupur, toong Nabi. Nya ngadepan jelema nu teu salat ditepungan, dibere tuangeun, dibere dahareun, dibere baju, nah teu salat, teu tiasa ya Rasul, wios lamun abdi ngajarkeun, mangga kumpulkeun jelema nu teu bisa salat, Muhammad deuk ngajarkeun, geus diajarkeun, berang we salat, coba urang nyebut kupur geus ngajar henteu. Aduh, heueuh nya. Dan nutup pengajian ge salah nama ieu tah. Nu teu daek pangaosan salah nama lain itu ieu tah. Geranya ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara. Kanu osok. Nah anu tara disamper. Nya juk suudon cek urang. Nya kasalahan teh ieu sebenarnya. Jelema nu osok jelema nu osok pengajian ku urang disamper, judulna ge osok. Nama kejeung kudu disamper, teu disamper ge pan osok. Berarti tugas anu osok mah nyamper kanu tara. Pertanyaan naha nu tara disamper. Datara gitu. Berarti ibu teh suudon, iraha ibu nyamperna? Sabaraha kali ibu nyamperna? Sabaraha tahun Nabi nyamperna? Nabi dakwah 25 tahun teureun tuluy ngajak umatna. Ari ibu ngajak kanu tara sabaraha kali? Sakali nyebut suudon saumur-umur, matak doraka teh ieu ceuk abdi. Aduh, ungeuk euy genah. Matak nasing wawuh kana awak sorangan, tong hayang wawuh kana kagoreng patutan. Rob nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa, nu ngadidik Allah berarti bisana urang ku Gusti Allah. Anu mere Allah berarti urang beunghar teh karena dibere rezeki ku Gusti Allah. Nu ngabisakeun Allah, nu ngamampukeun Allah, nu mere Allah, nu ngajaga ibu ge Gusti Allah. Mana bukti ibu dijaga? Ieu rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis eta teh dijaga, rambut manyangan, geuning eta mah halis mah teu manyangan. Berarti Allah ngajaga. Teu kabayang ieu buuk, coba lamun halisna para ranjang dah keung. Abdi di ulam ceramah ka dieu heg panranjang halis deuk balik deui. Buat ceramah di alam gaib gua paranjang kitu. Matak ibu kade geus we da Allah mah Rob. Nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa Allah. Geura toong cak-cak cicing, reungit hiber, pan reungit teh kadaharan cak-cak, tapi eueuh cak-cak begung. Padahal cak-cak cicing, Pak. Reungit hiber anger we dimilikannya. Komo manusia matak tong keung hirup pasti dimilikan, pasti dirizikian. Da anu keung teh lamun hate gede kahayang tibatan milik. Enagepan itu tuh anu harayang jadi pejabat dina teu tulusna teh geuning di jalan. Eta teh kitu coblos. Cing teh kunaon teu jadi, cen teu jadi dewan eueuh nu nyoblos jadi aral duit beak, sawah beak, segala rupa beak ditalapung ku pamajikan jadina stres naha hayang. Coba lamun nu enjoy deuk jadi heug henteu kajeun beres hate. Bener ibu. Eta kuring ge nanagerahana da teu hayang jadi ustad henteu. Nah hayang jadi penceramah teu ngimpi-ngimpi acan. Geuning eta jadi da kuring mah teu hayang ngan takdir datang pasti dicokot.
Cicing. Kuring mah teu hayang ngan lamun takdir datang pasti dicokot. Nah, manusia ibarat layang kumaha ceuk anu ngigalkeun, matakna gerhana jadi pencerah mata lain kahayangna, tapi tak 1000 jelema ngahalangan. Ulah euy, ulah ngulem jelema eta. Anger ngadon payu. Matak ulah aya kahayang. Bae hajat, geus we sakieu sederhana, genah. Boga duit 50.000 entong mah jeung hayang hiburan itu jeung ini mah jeung wayang geus 60 juta. Ade Astrid 18 can dangdut 10 duit 50 da geus katoong atuh bubar hajat bakal jebleh atuh. Geus kitu nuding Allah mun kieu takdir teh ya amit-amit nuding Allah. Nah Allah teh tukang nyiksa. Disiksa urang mah tah ku perasaan sorangan jeung ku kahayang. Ada kieu mah guguru ti nu miskin. Imah butut nu penting tibra, dahar eueuh deungeuna nu penting seubeuh nu miskin. Coba nu bunghar, opat sehat, 5 sempurna, apel beureum, apel hejo, sabulan sakali tagihan rabeng. Awak sehat ngan sirah nyeri. Nah, teu narimakeun. Ya, kalanya aya nu leuwih jero, cicing. Bapak-bapak urang uji. Pak, lamun bapak dek damel hiji ke subuh-subuh bapak geus dek damel dek init kerja pamajikan ngadon sare sangu eueuh deungeuna eueuh amek teu Pak? Geus salah amek. Pertanyaan, ku bapak amek naha sangu bakal aya? Ku bapak amek naha cai bakal aya? Ku bapak amek naha pamajikan bakal hudang? Innallaha ma'ana, matak Allah kudu bareng jeung urang teh ngarah teu amek. Lamun bapak amek hiji rumah tangga awut-awutan, 2 sangu can tangtu datang, 3 panto bakal hujan. Nah amek digebrok bro. Kaopat ngagogoreng pamajikan di pagawean. Aing mah euy lieur gablek pamajikan. Nah ku can nyangu urang dek init teu ngahargaan pisan ka di dieu. Kumaha ceuk babaturan urang geus loba nu hayangan ka maneh teh ganti pamajikan kitu mah setan asupa. Coba ku Allah atau ku Allah diri orang leungit no aya adalah Allah kumaha sabar karunya teuing pamajikan meureun capeun sun keningna geus teh disun kening keun bae mah teu aya sangu makeun bae bapak rek jajan we di jalan panggih jeung warung meuli we nog sasiki nog asin meuli we uras 10 siki seubeuh modal 15.000 dekul gawe jongjon balik ka imah kalem ngan pamajikan bakal ngadeg-deg bapak ari tadi sarapan punten abdi teu tegerenah kumaha ceuk bapak teu ngan sarapan di jalan we jajan 15.000-eun panto aman pamajikan aman bener Bu coba nu tadi bapak gerek balik lieur ka imah aya lalaki nu kitu iyo atuh mun pamajikan keur sare can mere dahareun bae tunuhun karunya iyo atuh merekna teuing salaki ieu mah gabrag we aya nafsu bijil ti mana nafsu bijil ti iblis Pak ari wahyu kaluar ti mana ti Allah kan tak awak bapak teh tinggal perang antara nafsu jeung wahyu ieu ge rumah tangga lolobana mah ngagulung nafsu amok ka salaki si Bagong ku nyebut Bagong teh ibu salah kita kasih geng timpah salah kita profesor bari pinter naon nyebut Bagong maneh teu sadar berarti peuting urang sare jeung bikangna lol anak kumaha ceuk anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu jang cerai hancur budak korban coba atuh kun wahyu teh pituduh Allah mah teu nitah pasea kumaha iku pituduh wirid digerasok ama kasalaki wirid ama kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin insyaallah salaki teh tibatan amak ngadon maca ayat kursi deh pan keur wiridan duanana Coko salaki teh langsung nyamperkeun atos mamah ngawasna ya aya acis 2 juta jawab ku ibu sadaqallahul adzim pasean teu duit menang budak teu korban rumah tangga sakinah itulah fungsina wahyu matak pertanyaanana urang boga undang-undang agama ngaranna wahyu parake bener Bu
Heheul atuh da. Eta kai kahayang teh butuh jawaban. Kalah we hayang salamet dunya akhirat, ai bibir ngomongkeun batur nu aya ge dikepret batur atuh. Kalah we hayang salamet dunya akhirat, ai panon popolotot kana gosip dungdak dengdek, bibir ngocobrot ngomongkeun batur, nu aya ge boro-boro akhirat di dunya ge dicokok batur atuh. Leres Ibu. Jadi jawaban akhirat teh ayeuna geuning di dunya, lain engke we. Engke teh di akhirat teh ayeuna. Lain engke mah nyokot, ayeuna mah nyieun. Leres? Kade. Lain engke. Ayeuna gerajieun kahadean mah engke nyokot kahadean ti saha? Ti Allah. Da Allah nu bogana, mun ayeuna mah urang dititah ku saha? Ku Allah. Di akhirat mah Allah teh teu nitah nyieun hade, tapi mikeun ladang hade. Teh ya budak hayang soleh tadi ge cenah. Mudah-mudahan cenah disunatan teh soleh. Geuning bapak ge geus disunatan hese soleh teh. Teh nyari orang nyari teh asa nya wae deh. Judulna kahayang, hayang boga budak soleh. Hayang teh. Ai kahayang butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab, ngawadul. Hayang Ibu Benghar? Jawabanana daek usaha. Hayang Ibu loba ilmu? Jawabanana daek diajar. Nya. Hayang tukang son payu? Jawabanana daek dihiras. Nya dihiras teh diinjem teh dibayar, dihiras teh. Payu we seperti pundulur Kang Asep, payu Ibu. Ayeuna di dieu isuk di ditu payu we ngan awak maripuh teh. Jadi butuh jawaban. Hayang boga budak anu soleh butuh jawaban. Di mana atuh jawabanana? Ti indung jeung ti bapa. Bari ieu budak teh dikandung gunung ngaran indung 8 bulan lilana, 8 bulan 10 poe, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sampai ceak sang gudubra. Ripuh ibu ngandung teh, jawaban ibu ripuh, paleba mana ripuna, nangkuban suksieun bitu, nyangigir suksieun bahe, nakarak sirikan eungap, geura sok raraoskeun. Bawa ke dokter, teu bisa keluar wae, dokter nyekalan gunting, dibius ukur sapotong culak cileuk we ibu teh, ditempokeun ngaguntingna kerak, tuh geura bapak tempon nyebutkeun kerak teh ibu mukot muri ka bulu punduk, coba ieu bapak-bapak dihareup kieu we. Nah, da teu ngarasakeun bapak mah digunting jiga ibu. Budak dibedol, dikeluarkeun, bali ongkoh, dikodok ongkoh, bersihan patuangan ibu, seulna nepi kana mun-munan, Pak matak sing barale ka pamajikan teh kitu tah. Kuat asa didukung. Ngeus borosot ka budak ka alam dunia, nyokot pan jarum, tapelkeun kana bola anu paantel ejeng kulit sarupa deui, kaput. Berarti aya 2 peristiwa, digunting supaya budak babari keluar, dikaput melaan bapak. Ternyata pahlawan di dunia teh iya geuning ibu-ibu. Bapak rahet dikaput aja digunting 2 kali, ditonyok dokterna kita. Pan ibu mah sutu mamprak tumarima, mangga Gusti nu penting mah salamet we jisim abdi. Bener Bu? Iya geuning. Pahlawan sajati teh indung. Teuing. Lalakon panjang, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, tah dina mangrupa 4 bulan. Jodoh pati bagja cilaka ku Allah geus dibikeun. Matak jodona patina bagjana cilakana hirup jelema ukur narima tong sok aral. Capek-capek we jeung aral. Wol kades ongkos nyalon aya geus jadi nyebutkeun cabe eureun atuh. Ibu ku Allah geus dijadikeun di pameungpeuk dar nyebutkeun capek urang mah hirup di dunya teh. Wih atuh kitu ka akhirat. Nah maka jeung kudu loba ngeluh. Hirup teh nu sangsara teuing, tololkeun sabar, maka Allah deuk nyalametkeun ku sabarna sanajan sangsara. Beunghar tololkeun bageur, maka Allah deuk nyalametkeun kabeungharan ku bageurna. Bodoh tololkeun alewoh, maka Allah deuk nyalametkeun ku alewohna. Pinter ku daek mere ilmu kanu bodoh, berarti Allah deuk nyalametkeun ku daekna. Duana nage keur menuju alam kasalametan, matak tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran, nempok kagorengan batur, rampah heula awak sorangan. Well. Kenahnya ceramah teh aduh.
hayang boga budak nu soleh 4 bulan jodoh pati bagja cilaka geus ditangtukeun mata urang tong ancrub kana takdir batur tong nyanyahoanan kana takdir lamun hoyong beunghar mah sok we datang ka eyang bari eyang ge sangsara lamun ibu meuli tiung ya ka tempat tiung lamun hayang buah-buahan ya ka tempat buah lamun hayang beunghar tanyakeun ka jelema nu geus beunghar aya nanyakeun hayang beunghar kanu teu boga imah mah sarua we napelkeun ateul atuh kahartos ya gitu jawaban atuh budak nu soleh teh nu kumaha 3 ibu ciri budak soleh teh 1 ma'rifatullah ajarkeun budak wawuh jeung Gusti Allah 2 ma'rifatun nabiullah ajarkeun budak sing wawuh kana akhlakna Kangjeng Nabi 3 ma'rifatul walidaini wawuhkeun budak kana jasa indung bapa sakitu soleh wawuh ka Gusti Allah wawuh ka Nabi wawuh ka indung jeung bapa wawuh ka Gusti Allah ma'rifatullah tah daek ngagugu dititah ku Gusti titah salat titah zakat titah saum titah haji ieu teh bentuk tina kasolehan urang ka Gusti Allah nyerenkeun sabeulegeunyeun hirupna ngan sakadar ka Gusti ma'rifatullah 2 ma'rifatun nabi wawuh kana akhlak nabi tapelkeun akhlak nabi na awak ibu nabi beres asar wangsul ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan nabi mah teu tah nyokot cai ku nyalira nyanak teko ku nyalira ngaleguk ge nyalira suruput Siti Khadijah eureun wiridanana nyegruk ceurik nyuuh kana lahunan kunaon Khadijah kumaha cik Siti Khadijah benu ka abdi ya Rasul nepi ka teu miwarang ceurikna teh hayang dititah ta ieu mah ceurikna teh loba teuing dititah jadi aya beda merek urang malah ceurikna Siti Khadijah mah hayang dititah ai ceurikna ibu mah loba teuing dititah udah ieu mah lain Siti Khadijah atuh meureun mah ijah mah ieu nekuri mah keur nyaritakeun Siti Khadijah apaan hayang boga budak salat teh indung bapana heula lain nya kukuring diterangkeun cek nabi teh henteu benu ngan anjeun keur wiridan wios ya Rasul da wiridan mangke ge aya deui tapi nuhonan abdi kanu jadi caroge eta teh kawajiban Allah mukakeun sawarga keur jisim abdi leo Siti Khadijah teh nyanak teko ya Rasul urang cician deui mangga dileueut ku nabi dileueut ngahargaan pamajikan coba bapak Rajeun nyokot teko sorangan cai sorangan irung diasupan cai berkes nah ngarah pamajikan datang aipek teu datang sia mah da lain Siti Khadijah kira-kira teu ridho mah entong dileueut ku nabi teh isukna Siti Khadijah samemeh nabi sumping ka rorompokna Siti Khadijah memeh salat geus kupak-kepak nyiapkeun tuangeun kanggo nabi sok sieun keur wiridan teu katitah deui teuing ieu teh salaki ibu keur ngagoreng sangu kusrang kosreng keur naon Kang ngagoreng sangu tak kitu ari eueuh mah teh hideng malahan maya tungtungna sakalian keur duaan kacau kieu mah jadi ma'rifatun nabi wawuh akhlak nabi teh urang mah teuing Nabi Muhammad deuk indit ka masjid aya nu nyeblok anu ieu teh sejarah populer apa Nabi Muhammad deuk ka masjid aya nu nyeblok ku tai onta Nabi wangsul deui ka rorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul nah euih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we salaki ibu teu tulus ka masjid lantaran anu nyeblok kumaha ceuk ibu nah teu tulus aya nu nyeblok kumaha ceuk ibu tuh bedog eueuh ka wani kadek jelema kitu mah nah ari urang nafsu wae tilu balikan Nabi ka masjid aya nu nyeblok keneh kaopat balikan Nabi ngahulang heula nah nunggu anu nyeblok nah eueuh nu nyeblok blus ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul nah telat kumaha ceuk Nabi nya telat teu bebejanya coba bapak teu ka masjid tuluy ditanya ku DKM nah kamari telat moal teu ngocobrot aya nu nyeblok oi di jalan ku barudak karang taruna kumaha ceuk di masjid asa kasiegeung pan sahabat Ikhwan serang oi isah henteu gelut heueuh nafsu urang mah nafsu da teu nyaho di balik eta bakal aya naon kajadian mata urang mah di balik eta teh kajadian mumusuhan saumur-umur
tempo atuh akhlak Nabi keren. Dekul weh salat, beres salat Abu Bakar ngaharewos, ya Rasul aya nu udur. Kumaha ceuk Nabi, urang mana? Itu bumina. Ternyata nu nyeblok Nabi. Kumaha ceuk Nabi, urang longo. HD-nya akhlak Nabinya. Urang longo. Anu nyeblok ka salaki ibu anu ngebejaan, euy, nu nyeblok salaki maneh teh anu teh gering. Kumaha ceuk ibu, doraka ti salaki aing. Matak tong wane-wane ka orang pamengpek dilelet alieur ah. Nafsu, Pak. Lain wahyu, nafsu. Kumaha ceuk Nabi, urang longo. Breng Nabi ngalongok nu udur, dirampa, diriksa, didoakeun, beres kitu dibere duit. Nabi deuk ngaleos ngagabruban kana sampean Nabi, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matak Nabi mah geus apal kana naon perkara nu kajadian berdasarkan pituduh Allah. Matak Nabi teu amek sanajan di kitu-kitu, geus apaleun Islam nyebar lantaran ku akhlak. Urang mah teu apal, matak gelut teh urang jeung urang da teu nyaho urang. Bener ya. Teuing tuh ma'rifatun Nabi karek dua tuh teh teuingnya Pak. Kalau mau diberi nu katilu Nabi tos netepan salat, tiap Nabi deuk ngadoa aya jalma ingkah wae balik ku sia teh. Reka doa balik, reka doa balik. Nabi penasaran, dituturkeun. Palebah dituturkeun ku Nabi ditanya, kunaon ari anjeun tiap kami deuk ngadoa anjeun balik wae na embung didoakeun ku kami. Kumaha ceuk eta jalma, sanes kitu ya Rasul, bumi abdi teh caket jeung tangkal korma anu tetangga, tangkal korma teh ngaroyom kaburuan kami, sok sieun buahna murah dituang ku anak kami. Jadi lamun kami heubeul teuing di masjid, sok sieun budak kaburu ngagayem korma batur. Apiknya kumaha ceuk Nabi, oh eta nu ngakibatkeun nya ku siwal Nabi mengeluarkan acis gerwan tatanggana bade di kumaha urang beuli kormana. Aduh, Islam zaman Nabi nepi ka indah kitu. Aya di dieu nu hatana kitu. Karek jamu ngaroyom ka imah tetangga leungit sakilo ge jubut bangsat pan urang. Cara rape hate nya berat migawe namanya beratnya berat kuring ge di lemur nyeun balong brok we sakintal ieu lauk nepi ka ayeuna teh hayang melak deui. Nah saban camat kades arulin adun ngusup teh urang atuh lauk sakintal teh nyesa beureun 3 kilo deui mah. Matak ceuk camat teh racarak melak deui teh sudi najis. Naon urang nu melakna marehanna nu ngusupna orea. Tak teu hayang melak di laut. Kalau kahaban urang ngamodal marehan nungeun komo eta nya nu beureum si layung ngaranna teh boga lauk Pak, si layung beureum teh. Menang meuli lagi 500.000 beunang ku kades kuat. Ngagebegna eta. Aya deuk dicarek pan abdi sok ceramah, aya teh dicarek TBC isuk. Akhirna mah disetope. Geus mesti teh Pak kades tong nganyang deui. Naha sibuk cing teh. Padahal mah hayang aman lauk. Saha eta nana gerhana berarti kuring wae jauh jeung nabinya. Nabi mah tiap perkara nu dipenta dibikeun. Paingan Islam nyebar ku nabi lain ku urang teh. Urang mah ecek-ecek. Bener ya Bu? Dibeli jadi nabi mah Islam teh jadi solusi. Ku saha? Ku nabi, ku urang mah teh jadi solusi da. Atak paingan aya na Bang Emok. Da ustadna teh bisa mere solusi atuh. Coba lu resolusi tiap warga anu butuh bere. Ustad nemut acis kop. Aya bayar eueuh pek we lah. Gol deui saurang Pak Ustad budak teu acan gaduh saragam, tah meuli. Bae tong digantian. Cadu teh Bang Emok bakal payu. Da ayana Bang Emok teh lantaran hiji ustadna pedit. 2 nu beungharna pedit. 3 jamaah pangajianna pedit. 4 pamarentah lagi pedit. Akhirnya nu bager iwal itu nu make baju saragam kaluhur bodas ka handap hideung, bawa motor beat geuning asup kana ganggang. Tuluy lamun rek nginjem kudu ngariung 5an. Teu bisa kurang, teu bisa 4 kudu 5, ngariung KTP jeung kakabikeun tuluy narangtung, aku bersumpah dan berjanji.
tina limaan hiji teka bayar nu opat kudu tanggung renteng. Pan ibu curiga nah apa pernah ngeclok sebagai penelitian gitu tuh ternyata gitu tak ayeuna ibu seuri berarti sarua pengalaman. Jadi ngampalkeun kesalahan batur mah enteng tapi urang mere solusi cantang tuh. Jeung da urang mah jigana lamun Pak Ustad deuk ngadoa aya nu balik da lain jiga Nabi disusul lain pasti diomongkeun nya. Bener aya si eta nya tiap urang deuk ngadoa mantog geuleuh kunaon ka urang kitu. Moal teh kitu hate urang Nabi mah dituturkeun Pak ternyata aya korma asup kana buruana sok sieun lamun lila di masjid eta korma dituang ku anakna malahan pernah sakali katuang dikocek ku kami asupkeun kana ti corona ieu curug bapana cenah keluar deui nepi ka kami ngagantian kanu bogana artina baheula mah api keren saha tanu kitu Nabi lain ieu lain jauh ieu mah bener teh cep kudunya ak yatim ka miskin maka jeung nanyakeun bener demi Allah hepan cek ceramah yen hirup mah lain ukur nyaritana tapi pagaweanana abah mah hayang nempe pagawean jang nana terus kumaha abah ayeuna amplop wayahna tong ditampa urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek abdi tong kitu tong kitu atuh bah apan cek salira ceramah kudunya ka fakir ka miskin ka yatim hepan ceramah berarti salira teh ukur bisa ceramah gawe mah henteu entong make jeung abdi atuh bah abah we heula jeung urang dieu make jeung nita ka urang anger urang mah neangan dalil untuk pembenaran diri sorangan lain dalil deuk dipigawe tapi neangan dalil untuk pembenaran diri sorangan leres Bu asli tah makrifatun nabi teh berat ceung atuh nu kaopat sugan panggih nabi jeung budak yatim boga indung teu boga bapak teu kumaha ceuk nabi hayang boga bapak kan tenan Muhammad adalah bapak anjeun tuh jadi solusi ke budak yatimnya budak yatim teu dibuli teu dihina teu diledek nah bapak angkat teh seorang nabi lamun di daya kades wayahna nurutan ceuk kades teh sabaraha di budak yatim 12 ceuk kadeskeun ku abdi 5 naon disakolakeun disaragaman dibajuan dijamin hirupna budak yatim moal dibuli moal dihina nah bapak kades bapak angkatna seorang kades lole ustad cek ustad teh abdi ge eudeuh saberiji 5 sakolakeun nu 5 saragaman bajuan piara segala rupa didik atik budak yatim moal dibuli moal dihina nah bapak angkatna seorang ustad lole kuring 50 nama jeung loba ngaranna ge ngalamun bebas deuk 700 oge nari ibu menepi ka terpaku pisan kana pan judulna ngalamun kades henteu ustad di dieu henteu nya urang ge meureun sarua we henteu pan judulna ge ngalamun deuk 700 ge bebas yatim moal dibuli moal dihina moal diledek lamun nana gerhana sebagai bapak angkatna bener Bu ngan hampura poe ayeuna nyieun kaalusan siap dituding batur zaman baheula aya sahabat ya Rasul belah ditu teh aya randa anak 2 kumaha ceuk nabi rek dikumahakeun bade dipasihan ku abdi tuangeun sapoe deuk dipasihan gandum sakilo kumaha ceuk nabi sodakta bener barang deuk ngalakukeun mere gandum sakilo belah ditu di imah eta randa geus loba jalma Pak opatan saha sahabat nabi ngirim gandum 4 kilo tina saurang sakilo berarti katambahan jadi 5 kilo kabayang teh eta randa pibeung hareun gandum 5 kilo moal katuang kabeh pastinya sa 4 kilo 2 tahun jadi bos gandum solusi Islam teh geuning kitu tah ayeuna bilih bapak bade nyobian sok teangan rana anak 2 bere tiap geus asar bea 1 kilo balik ka imah dicakar Pak ku pamajikan dicakar hese nya Pak nyieun kahadan ayeuna kudu boga hajat heuh cenah urang ge eudeuh bere geura sok 1 kilo beas balik ka imah sanasib atuh istri bapak moal teh langsung nyieun status kade oi diurang aya pelakor teu tulus nyieun kahadean teh da kunaon Islam bareto bararesi hate nah Islam ayeuna kalotor setiap nyieun kahadean batur dicuriga deh aya kahaya matak tugas urang ngabersihan eusi hate nu sabener kunaon dede kunaon oyong uih sok we uih sok
karunya ibu teh nepi akhlak urang nepi kadinya henteu lapur. Jeung nu katilu atuh ma'rifatul walidaini sing wawuh kana jasa indung moal mungkin kuringna negarana bisa sarupa kieu lamun tanpa nyurucudna cai panon indung kuring baheula nalika kuring keur leutik. Urang teh bisa sukses teh lantaran hinaan batur anu kadenge ku kolot. Dihina ti leutik, diledek ti leutik ka kuping ku kolot ngadoa pan tengah peuting Gusti mulyakeun pun anak, agengkeun milik pun anak, sehatkeun pun anak, matak urang jag-jag waringkas sehat cager bager rezeki ngocor jujur doa indung baheula nalika urang dihina batu. Terus kayak akang anu hajat ge lain menang sakola dirina. Saha tuh nu beak modal mah kolotna. Mata kurang teh ma'rifatul walidaini sing wawuh kana jasa kolot ulah beak sawah beak itu beak ieu ari nyieun kahadean jadi salah ka kolot poho nah ari ka kabogoh nepi ka ye gebro ne ruji padahal kabogoh boga jasa naon geus sok pikir ukur ngaririweuh kata ngos wisuda jepret foto lain inung bapana nu gigireun kabogohna terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol hayang ongket kabogoh menemani aku dari nol nupugu mangariweuhkeun kabogoh mah isuk-isuk loba nanya kamu udah makan belum kirim beas Udin lain loba nanya penting kamu udah tidur ih kamu perhatian banget sama aku astagfirullahaladzim otak di mana otak cinta membuat kita boloon cetok ditajong dibawa ulin aduh kumaha cek kabogona kamu sakit kumaha cek budak awena iya ke puskesmas ya makasih ya beb kamu perhatian romantis deh ngaliwat orang kuat hayang ngececek karena sukuna ada coba ibu-ibu kunaon seserian pan ibu ngalaman bab eta pan ayeuna mah karaos cetok ditajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh bener bu init-initan mau motor butut keur bobogohan da motor beberek-bekan gua asa satria atuh nu penting ajeung kamu aral mau motor butut beberek-bekan cur hujan dorong kuduaan da mogok kumaha ngomongna Indiaan coba nu geus kolot kieu dibonceng motor butut turun haritakeun dijejak ban motorna ganti cek aing oge atuh bohong mata karena ge bobohongan aral init-initan aya lampu merah kok ada lampu merah aku pengen lampu hijau kenapa gitu karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu ayang nyeblokku ya wadul inung bapak matak dek neangan cinta sejati mah teangan dina tilu hiji cinta sejati teh Allah ka makhluk dua cinta sejati teh nabi ka umat tilu cinta sejati teh inung bapak ka anak salian ti eta no way sugan ibu cinta sejati ka salaki maot salaki jika nu heueuh ukur nganterkeun luhur kuburan bari cecerikan bapak ari abdi bade jeung saha keung ngiring we abdi ka jero kubur lamun ningang urang tukang ngurupkeun dijejak jeung milu meganeng geus geblus maka jero moal teh roesan deui keluar cing teh lain deuk milu gandeng sia ustad nyarekan mantap cinta sejati mah Allah ka makhlukna nabi ka umatna inung bapa ka anakna solehna awak ibu solehna awak kuring tilu ukuranana ma'rifatullah sing wawuh ka Allah ku ibadahna ma'rifatun nabi sing wawuh ka nabi ku akhlakna ma'rifatul walidaini sing nyaho kana jasa inung bapa aya cerita nu modern hiji budak datang ka imah kolot cek kolotna ujang kabeneran maneh datang emak teh boga bubutuh ka maneh aya naon mak balik gawe bari manehna teh lalakina teh budakna teh nyimpang heula ka kolot heuh cenah mah aya pangabutuh ka maneh rek ngesruk duit 100.000 keur meuli beas kumaha cek kata budak pan ngajawab hampura mah da abdi teh geus rumah tangga rek izin heula we ti bojo abdi bisi omongeun kumaha cek eta indung heuh pek we atuh rek izin mah iraha enyi kaburu kalaparan euy ceuk nah eta bebengok budak nepi ka teu geblek cedok pisan enjing mah akhirna eta budak teh cicing weh
di musola leutik palebah kaluar ti musola aya 2 lomari tapak urut susu cangkang susu 2 lomari berarti ku indungna diteuneun ceurik harita keneh nah kolot butuh 100.000 nepi ka diisukeun awak nama eta 2 lomari wadah susu geus sabaraha puluh jutaan hartos balik deui nyuuh ka indungna mak bujeng-bujeng 100.000 3 juta dibikeun kabeh ku jisim abdi kunaon ujang megejeng kitu geuning emak teh lahir batin dibikeun ka abdi ditumplekeun ka nyahna ka abdi aya wadah susu 2 lemari mun dihitung sabaraha jutaan sedengkeun emak butuh 100 ku abdi diisukeun geuning emak mah melahan abdi beak harta beak bana hapunten jisim abdi kop mak aya 3 juta kumaha ceuk kolot bawa deui 2.800.000 emak mah butuh nage 100 artina kolot tembung narima harta anak coba anak hayang narima harta matak pasea yenong bapak geus eueuh teh parbut warisan yai amit-amit Gusti komo nepi kanya harta dipaseakeun bari harta bakal ditinggalkeun nanaonan kudu pasea harta lapur jeung dulur teu akur pan doraka sararea leres ibu tuh ceurik teh budak teh nah ujang megejeng ceurik emak menta 100 nyebutkeun deuk ngeclok abdi mah lamun baheula ti orok nepi ka ayeuna nyebut ngeclok geus sabaraha triliun duit emak dibeakeun ku jisim abdi matak yeuh keur ibu-ibu salaki deuk barang bere ka indung tong sok dicarek nya greget ieu teh gajihan teh 3.500.000 aya eta nu dibikeun 3 juta nah ka mana kang nu 500 cek salaki teh dipasikeun ka pun biang bieu ibu sujud syukur atoh lamun boga salaki nu merhatikeun kolotna ungeuk di dieu mah kenyataan mah nah gaji jadi 3 juta dibikeun ka indung geus tong balik sare jeung indung maneh geus nu kitu mah lain soleh apa bae kitu mendingan ka urang ya pecat nah leuwih berharga indung katimbang pamajikan jeung pamajikan cerai aya urutna tapi jeung indung moal pernah aya urut indung bener bu matak mun aya salaki kitu hade kumaha atuh ibu kuduna ijinan sok we aa ngan wayahna kudu adil pan abdi geboga kene indung bapa lamun 500 bagi 2 kumaha 2,5 ewang anterkeun kuduaan legedet ka ditu legedet ka dieu inilah bukti anak nyaah kanu jadi indung bapa matak 3 proses soleh teh wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak wawuh ka indung bapa ku apal kana jasana matak lamun deuk menta doa tong kanu jauh ka kolot tak abdi menta doa tah rata-rata nu jauh hoream ka jauh-jauh pan pun biang mah da tos ngantunkeun jadi nanti tinggal hiji nu kudu dipenta doa teh bapa ka mana cenah maneh ayeuna ngaosan jeung teh Pak ka mana ujung berung terus ka pameungpeuk terus kalegok loa 3 cenah sapoe 3 waktu cenah dus ge 3 meureun cenah teh duka apa bapak eta mah teu apal deui cenah ku bapak didoakeun we sing hasil teh itu teh karek hiji berarti 2 ti dieu 3 legok loa eta ge meureun jadi lamun engke ti dieu eueuh lain doa bapak abdi teh diijabah nu hajat teh meureun kurang siap eta ibu mun enit-enitan ibu mun enit-enitan melengeknya ke anaknya cing atuh anaknya kali-kali melengek ke kolot ulah ulkur kolot melengek ke anaknya kudu melengek ke kolot enit-enitan melengek hayang ngirim ke kolot teh hayang nyugemakeun tak itu perasaan abdi teh kitu Pak da abdi keur leutik teh inget baheula kolot lamun dagang naon dagang gitu teh tatanen lamun di ompreng bodeng di mana roti anu badag dibaladukeun ka anjing teh guik sok dicanak nih ka abah nah hate dituang keur maneh bapa mah geus seubeuh inget kata-kata eta teh matak ayeuna ge abdi pahajat biheung tuang inget ka kolot hayang bareng dahar jeung kolot sabab kolot ge baheula lamun damel di ompreng dibawa teu kacongcai hiji-hiji acan dibikeun ka anaknya tak kuring ayeuna teh abdi teh inget kana sejarah eta mata punten bapak hajat bisi abdi kitos ceramah langsung leos tak eta teh lain abdi teh hayang tuang hoyong ngan hoyong sareng jeung pun bapa
sok sieun teu akur abdi dahar jeung daging hayam ai kolot jeung hulu pedak mung sieun teu adil matak abdi mah hayang aadilanan we hirup teh lamun abdi tuang di nu hajat jeung daging bapak abdi kudu jeung daging eueuh deui sudul iwat kudu mawa ti dieu Pak abdi mah jarang-jarang tuang di nu hajat jarang ingat sejarah eta dibawa aku kolot geuning eta bodeng badan ibu ge ayeuna lamun teh mah ibu init-initan boga snack sok dicanaknya keur saha da lain hartina ibu teu lapar Pak tapi inget Kak nya abdi ge lain teu lapar ibu ieu geus kukurubukan ngan inget kakol cek dari abah hayang dikintu naon cinta engke tong cenah da maneh teh bakal balik peuting kitu nyebutna teh yang nomor tutup alfamart tutup lamun keukeuh mah cenah maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kuno hajat we cenah ai kamari cenah ti mana maneh ti Tasik moal naon Ranginang ai Subang Ganas ai Majalengka Kadu ari ti Sukabumi Moci ari ti Garut dodol ai Cililin wajit ari ti Bandung peuyeum ari Pameungpeuk bolu oh bolu cenah bolu parsel eta karek dua rupa tuh bolu parsel terus naon deui eta mah lain keur bapak abdi keur abdi itu oh geus aya cenah bolu parsel cenah ibu tak eta teh kuring mah yakin lain doa kuring nu dijabah doa pun bapak tadi sing hasil eta buktina alhamdulillahnya Bu mata sing hade ka inung bapak inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara inung nu hiji ampura can aya sejarah bahkan Nabi pernah nyangem harta anak lamun dipenta ku inung kabeh pek bikeun berat Pak harta anak lamun inung menta kabeh pek bikeun nah teu kabayar jasa kolot ku harta urang nu dibikeun ka inung sanajan kabeh berarti leuwih jasana paingan atau Allah jeung nabina ridallahu fi ridho walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa mata ternyata surga teh aya di balik inung aya di balik bapa mata lamun bapa hayang ka surga pek pen tapi karido inung jeung bapa tong nganyerikeun tong hohoak tong sesentak ibu mengalahirkeun teh pan ngarasa nyeri Bu nyeri tapi aya nu leuwih nyeri tibatan eta naon nalika anak geus gede badegong baong hohoak sesentak tujang tajong tujah tejeh kanu jadi inung bapana leuwih nyeri tibatan ngalahirkeunana saking ku nyeri eta kolot pernah nyarita kaduhung aing mah ngajurukeun maneh saking ku jengkel-jengkelna tah matak di dieu loba budak ABG hampura keneng mundek alus ka kolot ayeuna mung pameupeung keur aya da geus eueuh mah ukur nyeri hate baheula urang keur leutik minta duit ka kolot keun bae kan besok sok daripada kursi teh ditumpakan gua abdi mundek alus ka kolot mah ayeuna mung pameupeung keur aya da geus eueuh ukur nyeri hate baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran ku teu boga ayeuna mah ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik lantaran kolotna geus eueuh bener otak sok ti ayeuna jieun kahadean ka indung ka bapa cinta sejati Allah ka makhluk nabi ka umat indung bapa ka anak maka proses bunuh soleh ibu soleh kuring soleh kena budak motong di papatahan da urang ieu kudu soleh mah da budak mah geus soleh paling ngamuk hayang jajan cager eta coba bapana ngamuk bere kurupuk ngadeng hadek Bapak jadi proses soleh teh hiji wawuh ka Allah ku ibadah 2 wawuh ka nabi ku akhlak 3 wawuh ka inung bapa ku inget kana jasana jam sabaraha teh oh jam 8 alhamdulillah sing sarehat sadayana bapak hajat ibu hajat oge nya heuda kikian teh duit ibu muga-muga we sing engal digentosan deui ku Allah atuh tokoh agama para ustad para kiai di aya tempat sing berkah ilmuna sing panjang yuswana sing punjung panjang sagala-galana ibu bapak sing sarehat sing salamet lahir batin dunia miwah akhirat tisim kuring atas nama Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang nakabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nuhun ka Al Ustad Nana Grahana, ibu-ibu rawuh bawa sadaya, rupina ulah waka jengkar, kali berkawis rupina pangawasan aya sakali deui. Insyaallah nu baris maparinta usiana nyaeta Bapak Asep Al Mubarak. Pangarsan anjeunna parantos aya di kapengarsan Bapak Asep. Ya, Pinten. Insyaallah maparinta usiana nyaeta Bapak Asep. Aya link now. Kalau itu bisa live streaming. Bapak Asep. Tapi di bayarnya Ayo. Ya, siap. Badai ngiring melangkungnya lah, puntennya. Punten, Bu. Ya, kan salahnya kagak ada ya. Sono kene. Oke, langsung na YouTube. Kalau platnya belah mana itu? Apa? Lendarah dia. Pemeng kene. Berarti tadi dia mah keluar deui arah balena. Ketua, mari. Siap. Nun, Pak. Siap ketur nuhun pada lajeng lapor selanjutnya. Biasa dibantos channel terbaru di grup Geran Official aya nu Muhammad Yusuf _013 biasa dikapuan bantos subscribe lah, bantos share na. Hatur nuhun kadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.